Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, subscriber Dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang ngeraskeun hanca dongeng peuting isuk samagaha bagian kaopat. Ieu yasana Bapak Maika. Sata acan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Nu Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ibu Ila ngareng hapreos bae ka kamar makan. Aya-aya bae budak teh, saurna bari gek calik. Gering, suruh paangga bari ongkoh-ongkoh bae tuang. Ah, henteu. Kunaon atuh? Duka teuing. Sobot tuang manahna Ibu Ila ngagaremet maklum ku kitu teh mah perasaan indung mah leuwih seukeut. Geus teug bae yen inai teh manggih karudat atawa kabungah atawa boga rahasia atawa bisa jadi kabungah nu dirahasiakeun tur mata kerudat. Tapi Ibu Ila teu geruh maksudna rek ditalungtik kalawan rikip. 2 3 kali Hamdan nganjang ka inai ka Amir alasanana mah sanajan tara kungsi panggih oge Ibu Ila geus kagungan rasa yen datangna Hamdan ka dinya teh aya maksud sajen komo lamun ningali sikap inai dina keur nyangharepan Hamdan mah Ibu Ila beuki yakin. Kulantaran kitu Ibu Ila mutuskeun supaya perkawinan inai jeung Amir buru-buru dilaksanakeun. Lain ngewa eta oge ka Hamdan atawa teu doa dan naon cawadeunana atuh Hamdan mah ia masa mata-mata nohonan pasini jeung kolot-kolot Amir bae anu geus sakitu payetna. Kalawan perempug kolot-kolot Amir waktuna ditetepkeun dina pertengahan bulan Jumadil Akhir kira-kira sabulan satengah deui. Inai teh bisa kumaha tinggal tumamprak narima nasib kagumbiraan leungit. Eukeur mah teu bisa liar deui da diawasi terus. Jero sabulan oge awakna katembong robah langsip pangharepan hiji-hijina eueuh deui iwal Hamdan. Hatena teu boleh ngarep-ngarep kadatangan Hamdan. Dina hiji poe di kantor Amir narima surat ti Mintarsih. Teu kaburu dibaca di kantor surat teh disakuan dibawa ka imah. Di imah dibaca ari eusina nyaritakeun kaayaan dirina sarta minta tanggung jawab Amir. Komo ayeuna waktu perkawinan geus deukeut sakumaha melas-melisna oge surat Mintarsih teu ngoyagkeun batina saeutik-eutik acan. Beunang ngarawas lumbae kana wadah runtah gutrut di balesan pondok. Moal bisa tanggung jawab lantaran teu yakin beunang sorangan lalakon tamat nepi ka dieu cenah. Leos Amir indit rek ngasupkeun surat kana koropak dah ari nitah mah sieun kanyahoan. 3 poe ti harita kurunyung Hamdan datang nyampak eueuh sasaha ngan aya inai wungkul jeung babuna. Nyeung inai haropak langsip mah rada reuwaseun oge Hamdan teh. Kunaon ai teu damang? Pokna sageus diuk inai gideug. Babu hidang nyadiakeun cai enteh leos deui indit ka tukang. Kunaon atuh inai teh? Ceuk Hamdan semu deudeuh. Ketegangan dina beungeutna ngendoran, bluk inai nyuuh kana dada Hamdan bari ceurik.
Ulah bendu ka inainya Kang Dan, awon gening nasib urang teh pokna pegat-pegat. Naon teh ieu teh Nay? Awon kumaha? Hate Hamdan ratug. Darak daku inai dicaritakeun soal putusan kolotna serta waktu perkawinanana nu ngan setengah bulan deui. Hamdan melong kosong kana tembok mun gering teh mah karugrag sok leuwih ripuh. Eukeur mah mikiran soal mintar sih oge can beres katambah ku ieu hate Hamdan ngareuntet. Ras deui kana nasib mintar sih ka Amir nyal bae Hamdan ambak. Kurang ajar. Teu karasa sigana inai ngorejat. Kang Dan pokna bari netep jeung panon Hamdan hurung inai ngeleper. Hamdan narik napas panjang. Aduh punten Nay, Kang Dadan kalepasan sanes kasasaha kana awak Kang Dadan sorangan kana nasib Kang Dadan nu awon. Sanes nasib Kang Dadan nu awon mah nasib inai. Kang Dadan onaman pameget kiat panjang lengkah kedah kumaha atuh inai teh Kang Dan. Inai inghak-inghakan. Singkiat bae atuh inai oge datos nasib urang panginten. Alim inai mah urang kabur wae yuk Kang Dan. Piraku Kang Dadan teu wantun. Ceuk inai bari muntang ti pepereket kana leungeun Hamdan. Hamdan imut tapi bari sedih. Ari kitu mah teu hawa tos ka mamah atuh inai teh. Sawios da mamah oge teu nyaheun ka inai. Sing hawa tos ka Kang Dadan atuh ari kitu mah. Datang tos engke Kang Dadan dibenduan ku mamah ku apa. Buah inai oge moal diangkeun putra deui. Kang Dadan bendu ka inainya. Inai nanya bari nyusutan Cipanon. Hamdan gideug. Henteu, Kang Dadan tetep deudeuh sareng nyaah ka inai. Inai tetep nu Kang Dadan nanging dabongan nasib urang nu awon. Teu aya deui iwal ti kedah tawakal tumampra kana kadar. Kapan soal jodoh mah rahasia Gusti Allah. Sanaos dipaksa-paksa oge ari sanes pijodoheunana mah moal tiasa janten. Tos sing kuatnya da Kang Dadan oge sanes teu peurih, sanes teu nyeri. Ku Kang Dadan didoakeun sing lulus banglus, ulah aya kuciwana. Gabrug inai ngarangkul deui segruk cerik beuki tarik. Kang Dan, hapunten inai. Hamdan unggek bari ngusapan buukna teu bisa nembalan da ti corona ngadak-ngadak nyelek. Geus rada leler kakara Hamdan bisa nyarita deui. Ulah nguluwut nya Nay. Ayeuna Kang Dadan bade wangsul. Sing janglar sing kumbira. Awon panginten haropak. Engke ka dieu deui upami inai tos kagungan orok. Hamdan ngabeberah di ditu nama duka teuing ngabeberah inai duka teuing ngabeberah dirina sorangan. Jung manehna nangtung inai pageuh kana beheungna ku Hamdan dicengkatkeun gadona. Cipanona ngagaren celang dina panona ngalembereh ka handap kana pipi anu ngeusi. Hamdan ngadeg-deg nempo bibir ipis rada muka. Hamdan tungkul napel kana bibir inai. Inai nangkep ti pepereket sawatara jongjongan dunya leungit, alam leungit, sagala leungit nu ayangan maranehna duaan. Porosot inai ngalesotkeun maneh berebat lumpat ka kamar geblug mbetkeun maneh kana kasur segeruk deui cerik ngumbara ka sedih. Hamdan ngajangjan sakedeung batina perang campuh mun diturut mah hayang sabus-buseun nuturkeun ka kamar tapi manehna nguat-nguatkeun maneh. Tut bae manehna kaluar bus bimimi babu inai asup. Di ari Den Amir aya? Ku Hamdan ditanya. Tak aya nuju angkat Aden mung duka ka mana? Oh, keun bae atuh. Pangbejakeun bae engke ka Den Amir. Aya abdi kitu. Enjing ka dieu deui. Mangga. Kocapkeun pamiarsa. Ti santasna harita basa Amir datang. Inai masih keneh ngagoler dina ranjang. Anteng teu katineung. Panto kamarna anu satengah muka ku Amir disurungkeun. Inai peureum. Nay, cek bimimi tadi aya semah ka dieu nanyakeun akang saha? Nya, Kang Dadan. Inai nembalan semu hoream. Hamdan, Amir semu kaget. Aya naon ieu? Rek naon cenah? Teu nyariosna naon. Inai ngajawab bari peureum deui. Amir ngaleos kaluar ti kamar. Rek naon atuh cenah?
Sapeting eta Amir guling gasahan kedatangan Hamdan ka imahna teu boleh jadi pikiran, jadi pertanyaan. Turug-turug nempo sikap Inai sakitu tiisna deket-deket kana ijin boa-boa rasiah ka boker. Isuk Amir bebeja ka Paangga yen rek ka Jakarta rek nguruskeun kontrak pembangunan asrama tentara. Lain rek isukan indi teh suruh Paangga supados salse bilih kada aya nu dilereskeun nu sanesna. Jig bae atuh keun bae pagawean nu diandir mah ku apa engke diteang rek sabaraha poe di ditu kirang langkung 3 panginten. Sing hati-hati ngajalankeun mobilna ulah sok tarik-tarik teuing bisi celaka. Mangga cenah bari leos ka garasi ngaluarkeun mobil. Lain Amir wungkul nu peuting eta teu bisa sarete Hamdan oge nya kitu guling gasahan mikir-mikir pilakuan nimbang antara kepentingan diri pribadi jeung kepentingan mintar sih. Matak naon ku aing dibongkar dihareupeun indung Bapa Inai. Bedoh meureun kawina Inai teh aing bisa laksana ka Inai ceuk hate nu jahatna. Tapi tada teuing ributna turug-turug ku kajadian kitu teh. Cantang tu Amir daekeun tanggung jawab kumaha pinasibun mintar sih. Kapan aing teh geus janji ka Ibu Ati yen rek ngabelaan mintar sih dina aya bancang pakewuhna. Piraku aing kudu ngantep mintar sih kekerebekan dina katunggaraan kulantaran aing mentingkeun nasib sorangan ceuk hate bageurna. Kumaha atuh bingung-bingung lain memeueusan ieu teh. Kasubuhnakeun kakara manehna bisa nyokot putusan-putusan nu kaluar tina hate sanubarina nu pinuh ku kasadaran. Sadar yen panggedena pangorbanan di dunya eueuh deui iwalti pangorbanan perasaan jeung pangorbanan kepentingan pribadina. Ya Allah, nah ieu teh memang tos pangarsa Gusti kitu, hatena ngagarantas. Tapi naha mindaikeun kitu narima kana cara kieu. Kumaha isuk bae. Hanjakal Hamdan teu nyahoeun naon nu terjadi di imah mintar si harita kawas namun nyahoeun mah moal nyebut kumaha isuk. Harita oge pasti ngabiur ka Gang Pabaki. Manehna teu bisa ngira-ngira saeutik oge. Yen kateu nyaho manehna teh bakal ngabuyarkeun sagala rancangan manehna nu geus asak dipikiran lalakon panjang keneh. Dina waktu nu sarua hate mintar sih keur midangdam. Hawar-hawar kadenge ku ceulina tangtuna ogengan dedengean manehna wungkul. Da piraku wayah kitu aya nu tembang sora hariri ngawihkeun lagu Samboja dina padalisan nu kadua. Ya dibaca we panginten pamiarsanya. Lalakon lawasna bulan pinuh katineng aya janji pasini nu teu ngajadi mangsa Samboja geus ngarang-rangan. Aduh engkang langit angkeb samagaha dina ati. Ayeuna kantun waasna dunungan lalakon katukang disawangan ku ciptaan kamari nu leungit datang deui na kalangkang. Ayeuna kantun ngangresna dunungan lalakon nu pegat disambung ngan ku ciptaan kamari nu pamit geus lebeng mo deui datang. Tamat saeureun teh ieu teh pamirsa saheulaanan mah kitu ieu teh aya dihanap cenah ieu teh patarosan kumaha terasna lalakon mintar sih anak saha ari mintar sih nu sabedarna kasaha jadina Inai kasaha ari Hamdan palai uninga kantenan bae kedah uninga mah sawana teh cenah nya awas terasna sareng tamatna dina buku Peuting nu pinuh ku bulan kitu cenah ta pamirsa. Mudah-mudahan atuh dinten enjing urang neraskeun tina ieu dongeng Peuting Isuk Samagaha nyaeta kana dongeng anu judulna Peuting nu pinuh ku bulan. Hapunten pamirsanya supados ngaguluyur urang dugi ka dieu heula we cenah kitu tah dongeng Peuting Isuk Samagaha mah. Sakitu anu tiasa kapihatur, mudah-mudahan tina ieu dongeng aya sasieun sabeunyereun manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.